Bodoh. Duh, dia tuh ke Bandung naik modal tadi di dia. Asa bau letaknya. Ini sih itu kan. Udah pas tuh butut makanan letak. Aneh ke Bandung iraha. Saha nu nyandung. Ke Bandung goblok. Oh, dah. Mau apa jadilah hujan. Aduh, kata ke Bandung, aing diajak ke Bandung. Oh, Terus iya, tapi ulah tutumpakan cina. Si Bandung. Alah, coba. Ayo. Ayam saya tahu. mun bodoh kan itu. Mulai hayang tahu loh. Alah disusup balik ketemu. Nah, Waduh, disesep dah mau barang hakan esuk nanti. iya. Enggeus ngalepeun malah atoh kudu ngeunaheun aya daripada teu biji lain. Nah, Aku mah. sok itu teh. Undang berenang ge. Nah, cendek ke Bandung, yuk. Ya burak di kamera udah. Sing bener gue Terus itu teh. golep. Dah, Nah, atuh undang aku mah. Tegap duduk di kamera. Tapi itu. Sok. Salam heula itu salam. sok bae lah. Salam. Pan bukan aku teh. Aki itu. Nah, salam heula. Wah, enggak tuh ulun banget tadi ngalepos, Pak. Salam. Salam heula itu ke kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya yang di mana berada, salam hormat di Aki Dutun. Aki Dutun mau bicara dongeng. Siapa mah dong teh? Apa lagi ke Aki Dutun teh mana? Jadi dia pergi Di Majalengka atau di mana? sim abdi teh Aki Dutun dumi padu bukana teh di Majalengka. Majalengka teh loba belah mende. Di Majalengka daerah Pasir Muncang. Kulon taweta. Dah kebal sialah banyak. Ya, kudu jelas aing ngobrol ya, aya tamu di dia ngobrol tadi ieu lain kudu. Sok salam deh ah, bener. Eta salah itu salam deui. Salam geusan meureun aya nama. Tadi naleng le. Teu durasi teh geus gede setengah jam. Hah? Alay badot. Salam deui lah. Ya sok salam terakhir. Perpisahan atuh. Hari ke akhir deui. Aing cari teh ke Bandung, ku si Iyo di Pepatahan. Sok, uang balap ke Bandung. Siap, cukuring teh. Nah, kalau naon kalau elak kalau bos. Cek si Iyo teh. Kak. Kuring. Oh, banyak Sok cenah ayeuna ulah kan mobil, naon? Congengan bangsa satuan cenah. cek gitu. Cek si Iyo. Kak. Kuring. Cek kuring cek kumaha carana? Nah, Anda tumpak mau, si Adir tumpak kuda, cenah. Ki Dutun tumpak ucing, aing tumpak koyok, cek si Iyo. Kak. Kuring. Cek si Adriel. Cek si Iyo. Centenya kumaha ieu teh. Geus siap lah, centenya. Tah, cari tanahnya. Kuda geus aya, mau geus aya. Ucing geus aya, koyok geus aya, geus tandang geus ngaredes. So, komando. Komando, pasti ente dari komando 1, 2, 3 beretak tehnya, lompat mau jeng kuda teh, jeng ucing,
Geus jauh nu kitu mah da bedasnya. Geus kuring nuturkeun. Eta ngan hayang sarina teh. Keuyeuk papan. Nah, kayak Keuyeuk papan udah plak papan durina. nyapit ka bujul. Wah, Mah, tah. Si Maung jeung kuda teh geus datang nya. kan Ka Sumedang mah. Tah. Ayo ucing mah karek datang ka Kadipaten. lupang. Tumbak ucing. Si ieu mah tumbak keuyeuk pada pelakene karek dipajaten. Jauh, Lila cen teh kitu-kitu teh mah. jauh sah. Tah. Geus sabab kieu. Aing kumaha carana yang mudag cen yang mudag Maung yo. Aya Pikiran sah. cukuring aya manuk. Gajeng tumpak manuk. Geus bisa hampir nyusul. Kan mau jeung kuda mah geus datang ka Tanjung Sari, uring datang ka Sumedang, si ieu datang ka Kadipaten. Sareuk si ieu nurutan kuring aya manuk gajeng. Tumpak manuk si ieu teh. Manuk peet. Tah waduh manuk naon wae nya. Terus nyusul kuring, kasusul kuring teh. Lain ada lamun geus boga duit, lamun kuat cocok nyebut ke kerandaan kumaha itu bener. Naon kerendan teh? Bari gotong. Kuna ka Kadipaten teh mau Ketang naon? Katil. Heeh. Mudi aing. panoban duit ka dia aya mah duit atuh muka mau ngebokokna. Dongeng geus can anggeus dongeng oge teh kumaha ieu? Ya pan aya ngelap tadi numpak nu kitu mah jadi dicoba duit numpak katil. Ngedaek tumpakna kan katil. Ya pan geus loba duit mah dak aing gotong ka Kadipaten. Iya, tuh di tempat katil. Hari maling. Bung, Pan loba duit turun tina katil. terus pada pangagalikeun mah nya ku batur teh. Malan jatuh nyantong katil zaman baheula mah naon kara? Tongdang. Oh. Sok kumaha deh dongeng teh podeng teh. Jauh teuing nya. Teuing ieu mah. Ieu mah jawara dongeng teh pohon. Iya nya. Tah si ieu nyusul kuring, kulak kusabul si ieu ge tumpak manuk. Tah si kuda jeung Maung geus datang ka Cileunyi. Kuda saha? Kuda si Enda jeung si Ajil. Tah kuring teh bisa nyusul. Ka? Ka ditu teh ka kuda teh jeung ka Maung teh. Jeung si ieu teh bareng. Geus di Cileunyi ka udag. Di naon teh pakreket lah gangguan bae pan. Sok salam bala, salam. Aleh geus kahajon. Pakreket sok salam. Geus paduh teuing lah lilah kitu. Malah geus agus dongeng lagi ini. Kada disambung deui. Teu kira aman. Sok salam lah. Sudah nggak poke walah kahajon lah. Oh nyatok pakreket. Kahajon. Bukan kagencet. Geus itu. Kumair terus kenentong. Eta salam heula. Mawitan deui. Kumaha itu lah. Liur aing mah. Jadi bodrek. Sok lagi salam heula. Anu kita nu simbar dada poho deui kumaha? Dah. Nu penting mengenalkan kedotun lain kumaha. Salam ka sadayana ti Aki Dutun. Geus. Apa meureun di zaman iraha ge. So, Apa meureun Aki bawitan Dutun. deui. Kayaknya Salam ka sadayana ti Aki Dutun. Apa meureun? apa meureun kitu lah teh. Apa meureun? Nah, geus lah lila teuing.